kaulah tepangi jeung hiji jalma anu tepuguh bentukna teuing ti hareup teuing ti tukangan aya sora nu ngagalindeng pajarkeun teh tanyakeun we cenah anu sok babarengan jeung anjeun anu keur nungguan anjeun sabab eta lain jelema samanea eta jelema teh keur nyemput buni dinu caang negrak bari teu katemong cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan padahal eta teh jelema teh pangbeungharna pangsenangna cenah eta jalma teh geus mukasafah da ieu gua kaulah dijadi catetan dina atikeun tatapa teh inget keneh nepi ka ayeuna aya mukasafah teh naon kumaha tua mara tapi syaratna kedah bersih mana mulih deui kana kakosongan jiwa bersih hate pangbagja-bagjana jalma hirup di alam dunia anu parantos tiasa ngabersihkeun hatena bereumkeun soca ati meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa ka para robuna ka para malaikat gaib nu gaib rijalul gaib para rasulna yakin malaikat bakal ngablesat ngadugikeun naon nu paha pamerdih urang kuranana sapoe ukuran gaib ngablesatna dedeheus ka pangeran 50.000 tahun ukuran jelema waduh nuju ngecek ngebur melaktanur disamper ku Arya Seta teh bunga-bunga ngangbunga amarwata suta margi Semar Badranaya nuju patungon Raden Gatot Kaca anu nuju tatapa kukituna astra jingga dawala ngiring serang Arya Seta pikeun tuduh jalan ngajug-jug kalas kamiaka Cebot dawala abdi urang leureuh heula Bot kabeneran naon deui reureuh heula kabeneran itu aya dus urang ngopi heula kabeneran deuleu aya peuteui ieu abah dia deuleu di sumur surian jengkol aya nya sate deuleu di bah tata buah dua jengkol di urang kopi heulalanan ya alhamdulillah ya ai loba baraya mah sungsong ti ditu ti dieu mau Kang Asep Dedi mah mantuna Pak Haji Otong dari Congeang Asep ongko jangkung ongko tete budak teh domana sarae tapi hayang keneh we doma aing lain ka doma aing teh nawar murah geura manehna ngajuah maha ka aing licik teh jelema kitu teh mangkaning Pak Haji Otong teh bade angkat teh ka tanah suci cenanya cing salamet kitu wartoskeun ka tuang rama nya ya alhamdulillah dewek muni asa ngimpi deuleu ka sorang deui aya nama kapari ieu ka bobos baheula mah deuleu dewek teh leumpang kitu teh tu mun tas walungan ayeuna bisa ku mobil ka dieu nya aya ku bagja ieu Abah Lili si teh Hajantin kali Haji anu sasatna ngutus Kang Rama di Bandung nyirian kaping ayeuna akang tiasa ngalaksanakeun ngagejrak dina wengi ieu ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon sing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu bari mangfaat boh dunyana boh akhiratna ieu panadaran teh cing kasebat kana nadrulillah
nadar kena Allah ya ulah ditagih ku wargi ulah dipentak ku baraya urang pungkas ku Raja Pamunah kantun mulus banglus gemleng katut salametna kitu gang murang kali sepitan teh keukeuh palai dipangnangapkeun wayang cenah wayangna teh hayang dicepeng ku Pak Asep Sunanar geus kolot dek teh na mah euy baheula mah keur ngora buuk jabrig keneh galing baheula ayeuna mah geus buuk beak teh butak aing tinggal 2 lamar deui tinggal 3 lamar deui awak geus leuleus alhamdulillah aya kader aya anu nuluykeun si Dadan oga anu ayeuna nembe lebet ka universitas tangke mah kaharep teh dalang teh sarjana wungkul anu boga gelar wungkul abeh bisa mengikuti zaman sabab naon abeh bisa ngigelan zaman sabab urang teh seni teh harus beradaptasi jeung apresiasi cek urang Sunda mah kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman tang Sunda oge meureunnan kudu ditunjang ku pendidikan anu luhur nya ulah nepi katinggalan zaman dan umatak di mana dalang-dalang ka itu na teu payu eta teh lain hartina wayang anu ngelelep tapi dalangna anu teu bisa adaptasi teh sabab lain wayang anu merosot tapi apresiasi nu lalajo nu naek urang tinggalin tak gitu umatak teu oleh mere spirit motivasi ke barudak ngora terus sepanjang hidup kita belajar ilmu naon kudu nyaho di dunia mah itu kreatif teh teh ai seni mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreatif ya gitu kalayan urang ngadoakeun ka dulur-dulur urang anu kakenaan ku gempa 7,6 skala Richter ngagonjang can Jawa Barat kamari digoyangkeun 100 ke kurang anu korban di Jawa Barat mah di ditu mah kana ribuan jigana nah loba musibahnya ayeuna tapi lamun ninggal karena sejarah karena keterangan mah yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema nya paek pikir ku sia rek dianggap akibat dek dianggap ujian da puguh dikenyotan wae atuh isi bumi minyakna gasna atuh puguh we sagala rupa kalau manu ngenyot mah geuninnya inung budak ketika susuna jadi peot lah jadi kejeng nih inung budak kosong di jero teh muterna jadi rada kurang nu matak aya mah hitung-hitungan teh meni hese matihna baheula mana kolot baheula mararatih euy bulan sakitu bakal hujan tanggal sakitu aya mah beda kadang-kadang dina sunat oge geuning aya anu kamari tah aya anu poe Sabtu anu Minggu anu Senin anu Salasa wah rame euy tah keur nu awam ripuh mah nu mana nu kudu dituturkeun ku aing maju kumajuna aya wae akibat nya tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya cara jalan kaluarna urang omean deui ku urang tadi oge paruksakna teh ku leungeun-leungeun jelema tah leungeun-leungeun jelema cenah omean ayeuna heeh sok pinuhan deui leuweung-leuweung ku rupa-rupa tutuwuhan nya kahayang teh demo teh ulah nepi ka anarkis demo teh ayeuna mah lamun camat rek ngademo pingpin ku camat ngademo nah ka mana ajak masyarakat ka leuweung
menta bibitna ka pemerintah melakan tangka kai lamun boga pasantren santri-santri cenah melakan tangka kai di tanah saha we di leuweung pinuhan deuykeun we gede manehna ke gede kai oge nya demo positif teh kitu tah pantes lamun guru ieu sapoe mah poe Sabtu atau poe Jumaah cenah melak dua tangkal ewang mah barudak teh saurang abringkeun ku guru nya nu matak ulah nepi ka cenah halaliber ieu gunung teh jadikeun langit teh perak urang sarerea marukana bagja lamun hirup nepi ka perbadinya lamun geus salaladar kabeh da ieu mah kumaha teu da parebut kakawasaan we hirup teh parebut jabatan silituar we ka ituna teh nu matak bingung nu dihandap mana nu kudu dituturkeun ye ku aing da prinsipna kitu siapa yang kuat itulah yang akan menang anu eleh teu sadar deui komo kamari bahasa pilihan legislatif calon legislatif wah aya nu terjadi teh aya nu ngadak-ngadak gelo aya nu stres aya nu geus ngabagikeun sejadah ka masjid-masjid efek teh eleh dicokotan deui teh sejadah aya nu kitu eta teu mikir eta lemah bangsa urang era nya malah aya nu tutudinganan ieu sapanjang di presidenan ku SBY ngan musibah we gempa kitu malah ceuk anekdot SBY S selalu B bencana Y ya jadi selalu bencana ya aya nu kitu wah montong ka bawa kuno kitu deuleu di Cina oge geuning teu di presidenan ku SBY angere musibah mah aya mode aya ieu kesenian wayang geuning aya nu sok ditudingkeun ulah lalakon Bratayuda nu hajat sok hancur kitu aya oge jelema nu ulah nabuh goong nya sok pararaeh tadi lemur teh geuning di negara Irak eueuh nu nangap wayang menalodar jelema teuing sok dihubung-hubungkeun kitu tah bangsa urang mah padahal lamun diglobalkeun mah ieu teh dunya ai dunya mah salah bener salah mah cilaka gitu tangtu ka sorang da mah biasa eta mah ngomongna teh bijina teh ti lawan-lawan politik teh ka urang mah ulah kabawakeun arus tah dina pamadegan dina agama kade sabab dina zaman kiwari urang teh lolobana ieu teh doktrinasi pragmatis nyerpis otak manusia teh nepi ka wah dibibita ku sawarga dibibita disingsieunan ku neraka nepi ka sawarga teh asa nu sorangan malah ka itu nama jihad fisabilillah lamun maehan batur teh kitu nu matak ka kampung-kampung cing waspada jeung permana tinggal lamun aya jelema anu ngontrak imah atawa anu nyewa imah tah jelemana teh mung wawuh jeung tetangga unggal peuting sok kadatangan semah buru-buru laporkeun kana berwajib nya awas jeung hati-hati jeung urangna ulah kadoktrinasi waspada mi-HP sisir jeung minyak ulah kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat ulah kaangsonan deungeun nu aya we geura mangpaatkeun tong mikir nu lain-lain nya tah urang bobos urang dieu pan baheula mah teu kieu ayeuna nepi ka sing imah araragreng anu penting mah dina waktu ayeuna budak sakolakeun sing jujur
cing boga nepi ka boga gelar nya paraban ku rejeki nu halal apan ieu bobos teh kasohor engke teh teu apa ke kahareupna biheung teuing anu jadi presiden teh budak ti bobos nya teu nutup kemungkinan atawa ieu budak sunatan ieu biheung teuing kena mah jadi panglima teh nya heeh ai daek nyakolaakeun mah urang teh bener tak kitu euy ya atuh balik deui kana lalampahan dulur-dulur urang anu di Padang boh kula wargana anu dikantunkeun cing kiat cing tabah atuh anu parantos ngantunkeun mudah-mudahan di alam barzahna di tempat gerina tempat anu nikmat amin ya tak kitu euy ya doakeun ieu cing nepi euy kadaharan teh dek besuk itu ka Pandawa heeh Hindugi ulah aya cegatan itu sinareng ieu ulah aya hambatan ah naon dek hujan deui gitu ti hujanna naon teh tah naon euy belentuk teh belentuk teh keur ngurek Dicai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem mingkem tewana tewani tewawu tehir tewalahir naon itu sirik teh jeung sieunnan ka bangsa kuring nepi ka nakar gitu goreng patut teh sia. Bener susah ngabandingkeun. Wai. Gusti. Bener susah ngabandingkeun anak goreng patut. Eta nintek naon teh atuh? Naon teh euy? Piring ka nintek. Kai teh ninggang seng. Bangsa mana mere? Kuring manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Islamnya. Ya heueuh atuh.
bener mana agama Islam manya sia maka agama Islam maka ikat namun itu kalau tukang aing percaya nu matak tina pakaian oge geus nyirikeun nya asiana we saw agama da pangeran mah hate nu ditempona ai ibadah mah lain urusan hayang kapuji bener sia ngaku agama Islam cing aing dek nanyakeun lamun bener agama Islam rukun Islam aya sabaraha hiji jawab apa tuh di mana-mana ge meureun kitu ai Islam adalah dasar area ai kitu heuda akur meureun ai silaing sabaraha hiji 5 sabari naon hiji-hijina naon teh hiji-hijina kain nyebut cing silaing teh sabaraha hiji nya rukun Islam teh hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa 5 moga haji mun kawasa di jalana eta diluruk Islam ai silaing genep kuring mah jelas sia Allahu Akbar bahaya si ilmu sesat di mana mimitina aya rukun Islam genep rukun iman nu genep mah belegug naon kitu naon sia nu kagenep aya eta silaing nu kalima naon munggah haji mun kawasa di jalana munggah haji teh ini ka tanah suci terus wukuf tawaf sa'i di ditu terus tah kitu jadi we haji sia genep naon genep nama balik deui ditu teh ka dieu nah pikir ku sia da kajedog di ditu imah teu boga perusahaan teu boga dulur teu gableg mending balik deui ka dieu tapi nya nyerep eta nu plan nyerep bener pisan teh suci otakna kan kakara kaharti ku aing munti bareto atuh bejaan teh bener da kajedog di ditu mah urang teh wanu wah bener genep dah kayak dibejakeun ke tetangga aing ai itu tukang abdi mah 7 ceuh nah hade teh nah bet atuh geuning bener amahan atuh geuning kagila-gila kan 7 teh sabaraha jeung naon teh kapan balik deui itu teh piraku lempang ka-7 na mah numpak kapal tapi deui sok da lempang mah nepi-nepi da titeuleum di laut oge meureun punya ramung itu aneh pisan deui aya wing bisa nambahan bisa pek wae hak maneh eta mah 8 ceuk wing mah naon piraku rek kajedog dina kapal meureun turun dina kapal teh kadalam mata mah turun tah geuning itu alah padahal saja nama salapan jeung naon papanggih deui jeung dulu sasalaman eta kubalalen kamana kaharep tapi bener euy lain lamun kemana karep udah salah ieu mah kemana karep tapi bener aing wing dek nanyakeun ari itu kareta anu di Lebak anu dirimunan ku nanaon teh ku deklit aya kitu nanaon teh di dinya teh kareta teh naon jerona
eta teh sabenerna mah ti negara Wirata dek besuk. Ai maneh? Ai kuring mah tuduh jalan jeung teh kaleuweung ka Miaka maka dieu yeuh kitu. Duka kayak urang caluka teh itu boga pokalna. Aya. Ai sebagai maneh? Lain kuring mah. Si urang Cikurubuk mah. Keur macul. Urang Cikurubuk. Ai maneh urang mana? Urang Cikurubuk. Ai urang harian ka urang. Oh. Ai ngaranna Tata. Sok dagang sate. Gitu Tata dagang sate. Tata dagang sate satu. Gitu. Apaan meureun aya tuluy ngaran teh Tata naon? Tata tertib. Tata Titi. Duduga apa? ai itu tukang. Tina Tanuk. Oh. Urang mana atuh Tata Titi Tindak Tanduk teh? Duduga Prayoga. Jadi itu tebih di Duduga Prayoga. Tata usaha yang kuning. Nuhun. Cik kasih ka dieu. Naon pot? Gan ieu geura. Datan nirat tangan demam. Datan nirat tangan demam ewu pamulingan. Kasep gining. Jauh jeung tukang we. Sehat bersih. Sehat bersih kasep sarareungit. Ayo mah Pak. Nah, ai jeung tukang bet bau ketos. Naon ai ketos conge. Kan aya nu muji ka Kang. Oh. Ai cek silaing naon ketos teh? Oh, di mana urang seubeuh dahar ditawaran geuning ku batur. Ah, ketos abdi mah. Atos sama bergub. Ketos. Atos mah duit hartos. Atos mah pan urang ai balanya teh sok atos. Ar sama artos. Atos mah main film. Ai artos mah pemain film, artis. Jauh-jauh artos. Ya. Artis masuk di kulub geuning dipake sepan buncis. Ini jauh tina artis tina buncis. Buncis mah kana pucur. Ai buncis mah geuning di mana urang ditanyakeun 3 kali 3 teu ngajawab da teu buncis, teu becus teu geuning. Jauh-jauh. Aduh. Tetap tinggal putih ngayang. Alah ampun. Ngaranna Ngaran kaula Wurat Sangka. benerna ka? Wurat Sangka. Yak. Naon? Dina Wurat Sangka kada bener nangka. Jauh-jauh. Betul ada tuh berat nanti. Wurat Sangka Kula di di negara Wirata. wah. Mana Wirata teh? Tanjung Siang Kidul. Si hari yang bangga. Nya. Keke. Ai itu teh naon? Eta teh papakean obat-obatan jeung sagala rupana sapuratina pikeun besuk ka leuweung ka Miaka. Ya. Ngeui pangi. Jeung jelema nu rek besuk. Eta teh lagu kabangsaanana teh. Mun di urang memeureunnan lagu Bandung Lautan Hampura. Bandung Lautan Api atau kumaha teh lagu Bandung Lautan Api teh? Hari peuyeum.
tindak peuyeum oge geus salah tuh maksudna mah urai welang gitu deh poho cek kuring oge aya bisa hahaleuangan mah jempe keun aya sinen kabeneran euy uras sangka ulah dipasrahkeun nuhun teu dipasrahkeun dina harti sampean bakal balik ngaran maksudna naon pokona balad-balad aing loba nu kalaparan ya cek abi oge teu lepat lah ieu teh pion-pionna tadi titah teh kurang-kurang bisa jadi cepot pot lah bejaan kakang seta atos ulah teu siap-siap saya satu kuab orang sih ada pada kayak boleh. Kita kalau dibangun tangga cuman lah. Didoakan ayah dina kakiatan kulan nya. Munur dah lah. Lain eta beungeutna untuk kaki itunya. Nah usah berong kain. Oh dah kadolo atuh. Dipodara sewae kain. Munur. Rekaskeun kuing beung teh sia. Ya. Ayo merasa enggak maju padat saja. Wah silakan olah. Kumaha atuh geus kieu ah. Wayahna urang susulumputan ka jalan Kawalungan. Ai kitu bahaya si urang laporan ke bapak. Sudah digugahkeun juragan Gatot Kaca tina tatapana. Urang minta tulung. Ayeuna heuh pira ku pake coba di supa balik. Oh atuh kumaha geus kieu nya? Moal eta kira moal lah urang doakeun urang buru-buru laporan ka juragan Gatot Kaca ka Bapak Semar. Raden Gatot Kaca lugae tina tatapana ngahaturanan linggih Semarurah putra pawana Uniraha gandika wa Semar Badranaya kaulah udang tina tapa aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun ba aduh aya anaknu rupina parantos aya ilapan kaulanu hasil tatapan hasil puasa nyaeta milarian jalan kaluarna supados tuang rama nu aya di hukuman dipangberokan di alas kamiaka salamet ulah aya gangguan itu sinareng ieu kitu kaula nuhun pangarsa kumaha hasil tatapa dina sajeroning kaula tatapa teu dahar teu nginum meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa munut ridho nu kagungan sabab yakin begal-begal teh lain nganu harti ngabegal tapi ieu teh meunang perintah ti urang Astina sedengkeun bau-bau politik ieu teh kaameu ku kaula yen lamun kaula ngayakeun tindakan dina harti ieu Pandawa bakal ditambah deui hukumanana malah amarta moal dibikeun deui ka Pandawa lamun putra-putra Pandawa sadayana ngayakeun tindakan
mancing maung di jero guha supaya kaulah ngayakeun tindakan di mana kaulah ngayakeun tindakan Pandawa batal dihukumna tur amarta moal dibikeun deui tulungan Pak ceuk dina ilapat kaulah teu panggih jeung hiji jalma anu teu puguh bentukna teuing ti hareup teuing ti tukangan aya sora nu ngagalindeng pajarkeun teh tanyakeun we cenah anu sok babarengan jeung anjeun anu keur nungguan anjeun sabab eta lain jelema samanea eta jelema teh keur nyemput buni di nu caang negrak bari teu katemong cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan padahal eta teh jelema teh pangbeungharna pangsenangna cenah eta jalma teh geus mukasapah da ieu kuat kaulah teh jadi catatan dina ati keur tatapa teh inget keneh nepi ka ayeuna aya mukasapah teh naon kek kasaha teh ditujukeunana kaua saha deui batur kaulah di dieu lintang ti sampean pikir gua nah kaulah teh kudu nanyakeun ka urang benyeng teu mungkin gua tong sok api-api wa sok caritakeun anjeun teh batok bulu eusi madu lejeuri wa nya atuh pami kitu mah carana rupina ieu teh parantos uga dageningan urang di mana melak sampe dipelakeun ayeuna dicabut ayeuna moal beutian hartina teh kedah nunggu waktu iya nya rupina ai parantos kieu mah tos waktosna mangga teh teuing iya anu jadi kaeweg maneh anu jadi Bang Baluh Kolbu teh upami para putra Pandawa ngayakeun tinakan Pandawa moal jadi dihukum tapi amarta moal dibikeun ieu anu jadi persoalan dina MOU Memorandum of Understanding antawis Pandawa sareng Kurawa kesepakatan dina waktos diponis hukum 12 tahun upami tamat hukum 12 tahun ditambah 1 tahun nyamur teh negara amarta bakal dibikeun deui eta janjina iya lamun dina nyamur kapanggih hukuman kudu balik deui 12 tahun da kapal lain lah kitu kedua putra-putra Pandawa diantarana Abimanyu Gatotkaca Kakang Antareja teu meunang ngayakeun tindakan naon-naon lamun ngaganggu cecel bonsel Kurawa dina harti negara amarta moal dibikeun tapi hukuman tetep taya jalan kaluarna kudu nanyakeun ka anjeun ceuk dina eta gaib nya atuh mudah-mudahan we ku jalan ieu nanging syaratna mah urang sami bersihkeun mana
emut kana kasauran sepuh kapungkur upama panginitan tina durukan kaitu nage bakal jadi ruhak jadi lebu ceuk kacamata agama inna mal amalu biniat ari amal-amalan kumaha niat iya ulah tina dendam ulah tina ngewa margi bakal aya mamala nu teu hade ka diri urang. Ya. Upami cara nak itu tah di dieu eta teh jalan pikeun mikir urang sadayana. Dalam teu mikir mah ieu teh bakal nuturkeun hawa nafsu. Dalam menuturkeun hawa nafsu mah poe ieu oge hancur astina ku kaula. Make kakuatan pancabraja moal teu hancur karaton puseur daya kota-kota astina dina jero waktu sapoe ieu. Dempak ngan dipikir ku kaula. Naon? Bakal aya jelema nu teu tua teu dosa ka babapae. Jelema nu teu mais teu meuleum bakal kabawa korban. Dosa ka kaula. Tah, laras upami tina nafsu mah. Sabenerna mah eta teh salasna mah sanes jihad, bakal mati konyol teh nu kitu teh. Keun bae Gatot Kaca jadi korban pikeun jalamatkeun jadi bapa. Tah eta cilaka. Da Gatot Kaca sanggup ngarobah akhlak-akhlak astina, urang astina. Kalaya niat Gatot Kaca selaku keamanan pikeun ngancurkeun kajahatan anu aya di negara astina. Tah eta teh nafsu teh ya. Ninga kana sawatawis kasauran sepuh aya nafsu teh mata Kaduhung badan anu bakal katempuhan, diri bakal kacincirihi, nu teu mais teu meuleup kabawa korban. tah ini tina nafsu mah Iya. geura emut agan akhirnya pada korbankeun diri na mati konyol teh sanes syahid sanes jihad mah jelema di mana geus bisa merangan hawa nafsuna eta jihad geus melaan fakir miskin tina kalaparanana jihad agama urang diserang ku batur nakis atau perang jihad ulah urang menyerang. Komo bade ngorbankeun diri eta teh naonan tong boro nyaah ka diri batur diri sorangan oge geus teu dipikajaah dicinekeun kana pangalitna jelema ara maehan maneh ka pangdorakana nu kitu teh sabab panginitanana tina ara hastina lain sumerah lain pasrah kana takdir anu tumiba atawa tina dendam tina ngewa ka batur. Iya. Jadi panginitanana komo make jeung dek ngarobah akhlak-akhlak urang astina lalawora teuing eta teh ngaleuwihan pangeran oge moal rek ngarobah kana nasibna eta jalma lamun eta jalma teu bisa ngarobah nasib pribadina atuh ngarompak kodrat irodat urang kitu peta mah tadi make jeung kasauran dek ngancurkeun kajahatan nah saha nu bisa da kajahatan teh parantos kun saur pangeran teh parantos dijadikeun di dunya teh aya nu bener aya nu jahat saha nu bisa paling oge manusia mah berusaha pikeun meminimalisasi
tensi kriminalitas, memperkecil ruang lingkup kejahatan, berusaha kamu. Da mau bisa hancur kejahatan masa panjang dunia ngadeg mah bakal aya. Tah kumaha atuh? Tadi upami ninggal kana kasauran, upami putra-putra Pandawa ngayakeun tindakan, Hukuman batal negara Amarta moal dibikeun deui. tani upami Putra-putra Pandawa. jadi carana ayeuna mah kedah make kedok, kedah nyumput buni dinu caang negrak tapi teu katemong. Nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong. Leres Kumaha carana? kedah gantos wujud, Kudu genti wujud. leres ulah ningalikeun salira Gatot Kaca, tapi kudu nyamuni. Kudu dibengker. Upami dibengker curiga itu. Moal teu anu jelas. Jelas kene ya teu lain nyumput gitu mah. Kumaha atuh? Dat sifat asma af'al. Gentos dat, gentos sifat, gentos asma. Kudu digenti dat hartina wujud, Tah, sifat hartina rupa, leres asma ngaran. kedah dirobi. Carana. Carana Iya, nyagakeun ka ulah carana mah. kakolot teh gini jang. Mata kanu kolot kudu nyaah teh kitu tah. Mangga. Tapi syaratna kedah bersih mana? Mulih deui kana kakosongan jiwa. Bersih hate. Pang bagja-bagjana jalma. Hirup di alam dunia anu parantos tiasa ngabersihkeun hatena. Dalilna mah qad aflaha man zakaha. Hak didinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu parantos tiasa ngabersihkeun manahna hatena. Geuning aki-aki teu pinter dina sagala rupa. Luar biasa wa. Nyagakeun eta wa. Anu parantos legok tapakeun teh gadeng. Ngiringan wa. Kitu. Ya. Mangga peureumkeun soca ati meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Kapara robuna, kapara malaikat, gaib nu gaib, rijalul gaib, para rasulna, yakin malaikat bakal ngablesat, bakal sakilat ngadugikeun naon nu paha pamerdih urang. Ukuranana kumaha wa? Sapoe ukuran gaib ngablesatna dedeheus ka pangeran. Iya. 50.000 tahun ukuran jelema. Waduh. Hebat Jawa. Urang cindekeun hartosna sakedet netra. Nyaeta tungtang. Tungka itu tang balik teh ka dieu jelas.
jadi ukuran urang mah 50.000 tahun 50.000 tahun tapi ukuran gaib mah sapoe padua mangan meredih karena asihna Gusti menta mukana murahna mah kuasa sok kosongkeun jiwa hartina teh gelombangna eta teh samikeun akurkeun frekuensina nanging upami teu akur kana teh kaituna teh bakal kredit lempengkeun arahna lempengkeun antenena angge multibim tina sagala rupa penjuru siapkeun tanaga jeung pikiranana iya kulit waru angan daru sinengul ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur indatulah nun Gusti neda papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarengenge kadia bulan 14 saang padang narawangan saangna ku Allah sadaya sang karna dewa parusa sang kala enta kala enti sang kala menta kala menti gara sang kala kala ruatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah polahe gampang sakarep karepe bae tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tadi rasa panganeg pangancing rasa barabai kemang kastori nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumi ilang sacidu metu sakecap nyata Semar Badranaya ieu Gatot Kaca parantos gentos wujud jadi hiji jajaka anu kasep ngarempereng koneng agar wah nah hararampang kieu awak teh wa jeung naha sora teh jadi leutik eta mah kieu ye suanten alit oge asa gede milik we nuhun pisan ieu rupa kaula wa benten setiap ganti wujud teh ganti ngaran semuhun saha pingaraneun kaula wa kakasih leres kinten-kintenna anu sae sareng tangtungan kieu mah nya ngabantun wa teh tina kakasih Bambang Yuda Angkasa Bambang Yuda Angkasa leres nuhun wa genah ka kupingna ku kaula gitu wa bade gentos atuh ku kaula anu tong nuhun wa mudah-mudahan we atuh jadi hikmah ieu akan lamun kitu sarana ayeuna mangsana kaula pikeun ngaburak-barik bega supaya anu nyumbangkeun sumangan tuangan leuteun angean obat-obatan di mana-mana teh sararumpi leres sabab ayeuna teh kapendet ku begal-begal wa kitu sami salaresna mah sareng kaayaan nagara
Nagara oge ayeuna teh seueur menet. Seueur dicocokan rezeki keur kahandap teh seueur. Seueur mengkoa kana saku keur kana kepentingan pribadina. Nuhun wa sawangsuna ayeuna keneh kaula bakal lumampah Aisyah jiga sidawala kapan disamper ku juragan Seta ku juragan Urasangka Kak besuk aduh cilaka wa begal wungkul anu mawi enggal geura bujengan tuang eyang Gusti Seta Gusti Urasangka pilih kumaha onam mangkaning pun anak sastra jiga sidawala ngilu ka itu seun Pak Bapak saha yo abdi Jibrug wah ulan si cepot geuning itu teh amuing disangka Bupati Purwakarta itu gini akang si lain itu teh ucu dengdelet teng tumila reung itu mah bayang alah Pak ai di mana selain deh lain di mana ripuh yeuh semua kapihatur saya iya jang ya anu tatama ka dewek jang hayang menang jodoh cenah kawinkeun ka cucurut semua kapihatur Pak heug nuhun jang alah saha ieu Pak nu tatama karek datang ka dewek jang dewek teh ditinggalkeun ku nu tapa deuleu usaha ku juragan Gatot Kaca deuleu hadas ditutungguan aya di teang lapur kabur saha juragan Gatot Kaca la ilaha illallah juragan Gatot Kaca heuh atuna lain dibeungkeut ku kenur nepi ka tanggung jawab gitu eta Gatot Kaca kana kejadian ieu akeun bae jang tong kaleuweuhi ngomong teh padahal mun baledog putih ucing jelema kitu mah ngotorogan eta Gatot Kaca si bolotot aduh wa ih cing tabah aduh ulah kaleuwihan teuing sia teh da jelema mah kadang-kadang keur baeun kadang-kadang keur ambek keur bae keur ambek mah kege datang manusia mah datang deui datangna manusia deui mah cuman kapan sidik teh manehna teh geus diistrenan salaku lurah tamtama negara salaku keamanan pahlawan panglima tertinggi ayeuna mana tanggung jawabna Gatot Kaca mun belum sapatuna kitu kabina-bina ceuing Gatot Kaca teh atawa indungna baledog naker pisan di situ keur bolotot nya Gatot Kaca notorogan saha Gatot Kaca teh ari dinya mah teu perlu nyaho cicinge saha ente teh saha kakasih teh Nur ngaran kaula Bambang Yuda Angkasa wah panjang ngaranna mah hade euy di mana biasa ieu taros ka sepuh ieu ngaroskeun naon tong anu kitu lah moal nyahoeun tah kanu kieu hayang kapilih jadi lurah hayang kapilih jadi kuwu ka dieu atuh nu hideung mah geus gaiban
naon kejadian Mawi bulan Abis teh jajab anu besuk Abi PC dibegal nya ku bega-bega ayeuna teh keur perang campuh di teh duka kumaha nasibna juragan Seta sareng juragan Urat Sangka ulang wirata aduh dedeh teuing nah da teu perlu dukungan di dinya adi mah teu ngeuna eta ku Gatot Kaca teh si Bolotot sabar agan kumaha lamun anu ngabejakeun antep cenah anu ngabejakeun kata ka si Bolotot Lotoro kata si Hejo Beungeut da sabeunarna mah lain anak Arimi teh lain anak Bima Arimi mah ngukut-ngukut anak nu bere main sawios atuh upami kitu carana anteur we kaula urang salametkeun saha kakasina teh Seta sareng Urat Sangka oge urang basmi eta begal-begal teh moal kuat Seta teh kurang kumaha jago Urat Sangka kurang kumaha jago kaseret ene teh komo jelema cangkrang dieu eta kuring mah haneueuh ku Gatot Kaca kabina teuing teh si Badul nah eta teh ngomong teh meuni nakar pisan ai akana meuni geuleuh-geuleuh teuing ka juragan Gatot Kaca pedit euy tanggung jawabna ongko nah da ka kuring ngabageur ka eta nu jadi ambek teh ai kasih bageur ai kaing teu Jang, hel Pak. Jajape ieu murang kali teh sok tempokeun ku si leuing. Ya. Kumaha lamun pae ke nu dingkeun ka kuring moal. Tega laras tega pati kaula nepi ka pae. Bisi minta buruh ke ka kuring moal. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Kabeh ge kitu pang initan da jelema ge. Ngomong mah aralus matak rakyat percaya oge ngan kaituna nipu pasang baligoh ning loba-loba heeh aya nu nyoekeun teh ambek ning ngomong si dawala mana ini da baligoh si laing mun juga Doraemon aya juga kelenci we aya sing percaya we ka kaula mang hayu jajak kaula belah mana nu keur parasea jang anteur we tingalikeun ku cai kira-kira na kumaha naon hayang nyaho eta na we kuring kudu diuji heula ku kuring diuji kumaha tah batu pangdengeurkeun sing nepi ka hancur batu eta nya atuh teu kudu diteungeu sing sok dicabak teh ku kaula hancur ieu cobi oh nya eta ilmu teh kitu tah eta teh batu teh teuas euy bisa na jadi kora teh dipek-pek ku palu sarta Kertanaga ieu mah dicabak kudu jadi kora wah si Bolotot ge moal kuat ieu ka budak saha si Bolotot teh Gatot Kaca engke lamun panggil Gatot Kaca urang adukeun budak teh kitu antep cenah modar Gatot Kaca teh lain meuli geuleuh-geuleuh teuing teu tanggung jawab jadi kayaan riweuh kieu ongkos sanggup manehna sumpah bela pati sanggup ngorbankeun jiwa toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan atawa kadiekeun hutang sia kudu dibayar
ulah nepi ka diengkeun deui nya keluar mun hayang kapuji ku batur sapamadalipun Raden Gatot Kaca Bedal ka dieu macan-macanan sinjang kirut saja tining wayang anu burut meuni menayang bakat tingku geuleuh ka Gatot Kaca heeh geus aya geus ngaku goreng batur teh sia Cing atuh deh, percaya lamun kitu mah lah. Keuna tenang engke di mana-mana parantos merdeka negara amarta ka pemilik deui Aden kumang dek di laporkeun ka Raja Amarta Aden cing jadi pahlawan negara. Keune karumasan mah kumaha engke. Nuhun. Nanging upawi parantos jeneng ulah poho ka mang. Cing percaya. Proyek teh kudu ka mang kabeh. Oh gitu? Iya. Mudah-mudahan we. Njig sajeg ini. Tuturkeun atawa tuduh ke jalana. Pak, doakeun itu abdi ieu. Ieu budak teh bakal yakin bakal tuturkeun we tuturkeun jang. Ayo euy. Melang ka juragan setan we. Hayo murah teh. Pak, doana Pak Jijang. Raden kadeden. Nepi kana ker kitu ngagoreng kaula si cepot sing sabar wilujeng kulit waru angan daru senengo salamet alhamdulillah salamet juragan seta juragan urasangka oh bener eta budak satria anu ngaran Bambang Yuda Angkasa teh sakti demi Allah aing mah jauh we jeung Gatot Kaca mah deuleu padahal eta Gatot Kaca teh bisa ngapung mun urang mah heuh kakalayangan di awang-awang seperti dadali manting ti peuting ngalayang ke kalayangan neangan ulawasmu ulang nah ya itu bisa teh lagunya didengeh henteu aing mah sudah nyari jeung eta mah yang diberek ku aing hese ya dewek mah keur masalah tarik we heeh wah teuning sia ku aing ayeuna mah boga dekeng aing lah wir yang dog yang wir geuning nu tadi kene ka dieu euy anu rukun Islamna aya 8 alah ngunek-ngunek ke deui aing nanyakeun deui kanu jadi guru tetep rukun Islam aya 5 aing oge nah sia bener dendam atuh da sia 8 sia ngagugu teuing atuh bari nage bener sia anu nulungan seta jeung urasangka sok buktikeun ayeuna mah sia ijen jeung aing hayang nyaho aya tadi ka mana eueuh heuh apa laporan licik sia lamun kitu carana hayangnya urang patutunggalan jeung aing rung sia kira-kirana wanian ka aing saha heuh maneh eta sileng tanyakeun wani ka dewe aya aing wanian kitu sok tanyakeun kana hate sin licik aing mah pung sayangnya
aing ngomong ngejat satu yang biasa ge dulu ngaranna saha aing ape babari nyalabarkeun bangkeuna deuleu cepot anjir si cepot teh geuning ieu teh aing teh nyaho ngaran teh nyaho di duit oh padahal bejana si ieu teh ngaran teh geus kasohor kakaran nempo ayeuna rupana nah ieu jelema sohor tapi goreng patutna meuni naker gara samat indung bapa pililiankeun dunya dua papasangan kula nu eta kidu kaler beurang peuting lodong hiji poe caang salah bener awe lalaki ayeuna maneh bakal putus riwayat poe ieu bakal disajajarkeun jeung anu para raih gempa sok sia maneh geuning sok nyamat Pak Haji Sidik sabat ya heueuh da baraya aing wek musik sia ayo musik Jadi kebun gedang. ke baru kada beunang meureun arah goblok kabintih dulu musik yok hebat kumaha sia taluk mangah hah taluk sia teh dititah kurang gurawa acong cekcok rahasia Udah butuh duit. nyaman-nyaman rahasia puing di Hampura pangbagja-bagjana hidup di alam dunia keur manusia anu bisa ngahampura ka musuhna lamun ieu si lain ngan tadi hampura nyuhun atuh asolah deui sia teh moal uing deuk isap ngan kuring teh guru jalan insaf ka kuring teh ai kuring teh ngaku teh agama Islam heeh tapi uing teh teu daek salat ya cing ai salat subuh sabaraha rakaat 2 ketek ibadah ya Allah Gusti makating ku bade taat bade tobat Gusti abdi kasalira cacak 2 rakaat ku Gusti teh abdi di Hampura komo lamun 3 rakaat 4 rakaat eueuh subuh mah 2 bergug iya permio satu sok atuh boh itu euy nah kakara kamu sia teh ai hitu tadi lain eta ai hitu tadi pepeg mun irungna teh